lalepat hartos sanes berarti urang teu kenging mika cita dunia teh kanyataan anak kedah sangsara sanes gitu. Danu diwagal mah rasa cinta nah itu tiasa jadi jalmi sangsara tapi cinta pisan karena dunia. Tiasa jadi jalmi brudi juru brodi panto tapi dina hatena teu aya saeutik-eutik acan rasa mika cinta karena dunia gitu. Dagurat rezeki masalah rasana ngantos sewang-sewangan bae. Sanes berarti urang teu kenging mika cinta dunia teh kemudian dina kanyataan jadi kudu sangsara sanes gitu. Justru tibalik upami nguping dawuhan Rasul mah gurat rezeki mukmin di akhir zaman mah berlimpah endingna teh. Dugikeun ka populer hadis eta teh dugikeun ka rek sodako ge cenah sesah da teu aya nu nampina da sadayana ge tos berlimpah tah pahami. Jadi mika cinta dunia sanes bimakna bentukna gitu ya. Mika cinta dunia bimakna hatena gitu. Cingkah hartos urang dipiwarang ngurus dunia, urang dipiwarang nata dunia, pikeun kamaslahatan jelema loba gitu. Sanes dipiwarang ngapi milik dunia tetebihun kumo dipika cinta mah bet rasa dipimilik dia teu kenging kan. Da orang digelarkeun ke alam dunia teh dipiwarang ngurus dunia gitu, dipiwarang nata dunia nempikeun ka tiasa maslahat pikeun jelema loba gitu maksudna teh. Jadi saha nu tos tiasa dititipan keur nata dunia, saha nu tos tiasa dititipan keur ngurus dunia bakal pangheulana dititipan gitu eta teh maksudna teh.